Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel YouTube Tabriji Kosmos. Hatur nuhun. Karena 350.000, jadi lamun dibayar 250 mah, berarti 100 juta terguna begitu kan? Sebab lamun misalkan 200 ngumpul, mungkin dibayar nak 200 atau 100 atau 150, sesakna 100 karunya kalau jadi paniti. Ayat apa harus gitu tak? Di belah itu ayatnya, belah di mati ayatnya. Nggak mudah-mudahan belah di masih amin. Iya ngaji teruskan apa tahu ya? Kuat ini apa tahu ya? Cek Ustaz Suryadi itu terus kempit nah barangnya Ustaz saja kapan wajah. Nah, rumah Habib bedanya Ustaz lagi ngecat keula di bos nama. Ibu-ibu ngecat keula apa encan? Lamun ibu-ibu mesti itu baca dah geus berisyarat ke Habib. Ibu-ibu teu ngomong mana geus ibu-ibu kieu tah. Berarti lamun geus kieu berarti ngomong Habib buru-buru ngaji geus begitu maksudna mah insyaallah moal lila-lila teh insyaallah. Insya saeutik deui. Terus apa ento? Kuat kene apa ente? Rada kencang, takbir. Gitu. Ayo apa gitu. Balikan deui, takbir. Gitu artinya mudah-mudahan di surga tinggal amin. Ibu-ibu kalau mau di surga ibu-ibu seulama mah mungkin umurnya bakal jadi 14 tahun. Di surga mah mau ini jadi maaf pada ini udah dia maaf ya. Maksudnya kumaha mungkin ini ku Allah bakal dilepas jadi 14 tahun lagi. Aki-aki maknya di surga aya aki-aki. Kira-kira di surga aya aki-aki pantas apa henteu? Engke paling Habib harus kieu. Jit kenaon jit. Atau ki kenaon ki di surga jadi aki-aki kieu mentangna sekulan mah opat fase opat perubahan tijang lalaki. Naon anu kahiji lamun asup ka surga lalaki hiji jangkung Nabi Allah Adam alaihi salam. Jangkung aja teuing ayeuna dempluk montok kumaha wae oge teu jangkung engke mah bakal jangkung Nabi Allah Adam lalaki tah. Anu kaduana lalaki ke lamun asup ka surga ganteng mah bakal ganteng Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Lantok ke lalaki engke lalaki lamun di surga teh lamun ngaca teh kunaon aku jadi ngadak-ngadak ganteng begini ya. Ke bakal ganteng anu hiji jangkung Nabi Allah anu kadua ganteng Nabi Allah Yusuf. Anu katilu naon? Umur Nabi Allah Isa alaihissalam berapa tahun? 33 tahun. Laki bakal 33 tahun. Iya, daek jadi moralnya seger. Sementara 33 pas seger laki 33. 34 seger 5 seger 40 mulai rada leles 45 ngeus 50 ngeus 60 ngeus mungun ya mungun seger gitu mah. Apa sama itu ya? Jelas apa itu ya? Yang lalaki ke lamun asup ka surga bakal make bahasa Kanjeng Nabi Muhammad. Bahasa Arab ngomong lagi langsung. Asal nama di daerah Bojong, naon itu ngaranna teh? Bojong Pasantren ngomong nanti naon? Ari ka mana anjeun? Engke lamun eta mah asup ka surga ibu-ibu jeung salakina, ke lamun asup ka surga ngomong lagi bahasa Arab. Ila aina anta? Asik ka bahasa itu? Ana ilal ghurfah. Saya ada ke kamar. Jangan ke lalaki diberi ku Allah 70 bidadari jadi selir kabeh, jadi naon kabeh jadi pembantu kabeh. Lamun suami istri maka pamajikanana bakal jadi ratu. Metama kulunya baru jadi salaki. Salaki ulah diteleponan wae titah mayar hutang. Kang di mana hutang can kabayar ya ulah. Salaki dijieun riat lah semua bener zaman. Ulah moal ulah sing nyaah kalau jadi salaki. Sebab lamun ibu-ibu ngabentak salaki saeutik eta langsung bidadari di surga saur Kangjeng Rasulullah nyarios kieu. Jadi, neng ulah galak-galak deui ka salaki anjeun. Lamun teu ge cokot ku kami, maka jatahna dicatat ku kami. Bidadari gitu. Tapi lamun ibu-ibu asup ka surga, ibu-ibu jadi ratu jeung ibu-ibu jadi panggulisna irungna pamancungna bidadari eleh kabeh ku ibu-ibu. Amin atuh. Amin Allahumma. Ari ayeuna mancungna kumaha mancung urang ya. Urang mancung ka hareup apa mancung ka jero? Akan kabeh. Ka hareup apa ka jero? Oh, saya gitu lah. Karena orang Sunda. Bener. Maksudnya orang Arab, orang Arab mah lain mancung teh mancungan. Karena orang Arab mah orang Arab mah kurang awak rasa irungna marancung. Orang Arab mah lamun mencit domba teh, dipencit domba buluna dipicieun. Suku dipicieun, kaduk dipicieun, nu diana daging wungkul. Ari urang lamun mencit domba kumaha coba? Kudu dipencit, mas itu jadi kenawan. Suku di kerok, mas itu dinaonkeun. Kaduta
atuh pada naon tah. Ngos kitu teh dinaonkeun. Begitu orang mah kabeh eta orang Sunda geus teu perlu ceritakeun deui. Betapa orang Sunda mah ginjal, liver, kadang-kadang ada harta daging domba. Aduh sakitnya ya. Ini jadi liar-liarnya darah tinggi. Orang Arab mah teu, orang Arab mah domba hiji kuateun ku opatan seker. Karena tak ada harta dutna orang Arab mah. Kalangan harta kakina, kalangan harta siratna. Lu kitu ngawalis kana penyakit rematik, asam urat, kolesterol. Jadi ibu-ibu yang lamun bisa mah teu madahar. Ayeuna ka mana ka tadi buluna? Ya pasti kan naikkeun. Lamun ping-pingna mencit hiji ku ibu-ibu asakan tilu hiji setakeun. Ajang saha hiji? Ajang lu ngabejaan atuh. Saha nu ngabejaan? Atuh banyak atuh. Kahartos apa teh yang aja ya? Jelas apa teh ya? Nah, terus lagi lamun awe asup ka surga, awe lamun asup ka surga, ke umur 14 tahun. Amin atuh. Amin. Terus jambungna jambu sawe, jambungna jambu Siti Hawa alaihissalam. Terus tahun deui tah, mau ke sekolah sampai kulis pokona mah. Ke bakal kapundak, orang mana ini? Orang bojong pesantren. Iya teh ibu kita teh, ini kok jadi beda lagi kan ini di surga, ini kok kita di surga tah. Mudah-mudahan singgah gelis kami, amin. Ayeuna mah geus teh gelis lahir batin, amin. Mudah-mudahan ke di surga bakal ngarorang deui, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus anu terakhir lah ibu-ibu, ayeuna teh urang ke acara naon ieu? Acara pengajaban berikut acara nyunatan di zaman baheula. Lamun baheula mah disunatan teh umurna 70 tahun. Nabi Allah Ibrahim pertama kali disunatan umurnya berapa? 70 tahun. Pertama kali disunatan Ibrahim. Ayeuna nyarios kieu. Bi berarti lamun anu 70 tahun gitu mah disunatan pakai kampak mun bi. Wah, itu pakai besok sarua. Lamun naik pakai besok pakai laser lebih meunah. Ngan power kali lewat jadi kudu diukur heula. Pakai besok sarua aya bengkong apa bangkong? Bengkong apa bangkong? Tunduk itu menjelaskan. Ya, nah, umur bahala disunatan berapa? 70 tahun. Abdi keur disunatan umur berapa? 4 tahun. Ayat ini orangnya 2 tahun. Ayat ini kakak 40 poe berjabatan orang Cipanas eta mah. Mun lamun orang Cipanas 40 poe disunatan karunya teuing. Karunya apa henteu tah? Yang lamun disunatan ulah gede teuing sebab besi ngelumpat. Oh iya 14 tahun kakak disunatan, atuh gua ngelumpat. Dia lagi disunatan dia lumpat akhirnya. Ya, kahata sama henteu ya? Zaman baheula mah balikna ngumpul umat baheula umur berapa tahun? Umur 200 tahun. 200 tahun teh awewe kakak awewe baheula mah. Mentang umat akan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas Isra Mi'raj eta asana 50 waktu cek Nabi Musa ulah moal kuateun. Kunaon moal kuateun? Sebab lamun misalkan 50 waktu moal kuat umat saya kalau di umur panjang 50 waktu teu kuat. Ayeuna sabaraha atuh? Ngasih perintah ka Allah tawar nepi ka salat 5 waktu. Sebab umat akan tiba-tiba boga kelemahan. Anu kahiji naon? Awakna lemah. Umat akan tiba-tiba lamun misalkan geus dahar, kadang-kadang kabuhulan teu mangih cai, langsung maot harita keneh. Padahal kabuhulan. Berarti lemah apa henteu tah? Atau pakai payung misalkan teh kahujanan, muriang gering. Atau sing terjadi kumaha? Asup ka kamar mandi, di soredat gering maot teh. Eta umat saha? Atau jadi batang tah? Aduh jadi kelila maut eta umat kanjeng Nabi Muhammad. Anu kadua umat kanjeng Nabi lemah naon dina segi naon? Umur umat kanjeng Nabi paling umur baraha? 60 maut, 50 maut, 40 maut eta umat kanjeng Nabi Muhammad. Jadi eta begitu umat umur bahala baraha maut 100 tahun, 20, 300 tahun. Nabi Allah umur baraha? Nabi Allah umurna 850 tahun. 850 kira-kira kehatos apa henteu ya? Jelas apa henteu ya? Aku ulang lagi, mudah-mudahan abdi sunatan, putra ampun ya, di sunatan ya. Mudah-mudahan putrana sing soleh, amin. Sing panjang umur, sing jadi ulama besar. Mudah-mudahan kos abahna bagus, amin. Mudah-mudahan pesantren sing makmur, sing subur, kalawan berkah badril budur. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu para hadirat rahimakumullah, waktu separantos langkung 11 langkung geus kitu geus besar geser, aya nu hayang balik, aya nu hayang nguar ieu nya, aya nu hayang ngabasok geus teu karuat ieu teh, hayang balik apa henteu? Hayang ditaros arek nareno apa arek balik? Arek keno apa arek balik? Atuh balik dari ibu kamar lagi loh.
Sangat mementingkan diri aja. Mudah-mudahan di pengawasan sing manfaat di kedua sana saja. Mudah-mudahan ibu-ibu sana sing panjang umur, angkat suara sing panjang umur, sing sehat walafiat, sing diberkahkan ku Allah. Mudah-mudahan sing barenghar, sing kecukupan, imahna sing gede, sawahna sing lega, sing marangkat haji, sing marangkat umroh. Boga mantu anu soleh, boga mantu anu solehah. Mudah-mudahan mantu-mantuna baragur, narurut. Mudah-mudahan ya kampung jadi berkah. Kawan berkah Kanjeng Nabi, anunya keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kinten-kinten ceramah Habib kahatos apa henteu? Jelas apa henteu? Cek ulama qalilun farra khairun min katsirin farra. Saeutik munal eta leuwih alus daripada loba ngaburajeul. Cukup sakitu loba-loba teuing, ya. Karena ibu-ibu sarwa, ibu-ibu jangan ada suku aku belas subuh. Harus kalau datang saat subuh dia sampai subuh, artinya sarwa datang saat subuh sampai subuh. Meskipun mutar-mutar nih. Tadi kami jalan-jalan kapan itu hanap, itu tuh hanap tuh, hanap. Jalan tekotik, kurang jadi hanap gitu. Wajah pesantren alamat katanya, oh masya Allah. Padahal masih Bogor kan ini Bogor ya? Apa luar negeri ini? Ini Bogor apa luar negeri? Tapi muter-muter hanap, itu muter. Oh itu naik. Jika belah mana ibu yang pesantren? Pas ngadengnya marhaba, tak usah kita tanyakan, coba tanyakan. Alhamdulillah. Biasa patekang jadi ibu alhamdulillah. Mudah-mudahan saya ada sing berkah amin ya Allah ya Rabbal. Adallahu wa iyyakum ajmain. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.